anu paling ngeunah jadi pagawe kantoran. Pak, Gimana mana Dek? ah biasa cager Pak. Alhamdulillah. Wah, more mah wae meureun sigan teh nya. Lah aya we hiji-hijieun mah. Ngeureuy. Ngeureuyeuh. Ojek Kang. Tuh, parekenan Ayo. geus aya. Heuh depan aing we di pausahaan aing malah daripada ulang-ulang aing pas 10 nunggu karatan Mang Ojek we. Lumayan nih nya, Pak. Ayo. Ya, Pak. Ayo nawali. 20 we. 15. 20. Oh, 16. Ah, mau ngojek wae. Aya we penumpang ngeunaan. Lumayan we ngojek bari cicing menang penumpang, menang duit. Aing ngojek we kitu nya. Kan kumaha aing ya ieu. Persyaratan ada di dia mun aya ngojek di dia euy. Aing kudu nanyakeun ka wadoyok ieu mah euy. Daripada aing ulang-ulang motor boga aing. Daripada nganggur di ieu mah. Nanti tadi can balik. Acan kita teh di dia we lah karena Eueuh matan dia euy. oh can aya. Eueuh. Aya ente sok gawe naon wae ayeuna? Ah, di imah we ulang-ulang pagawean. Nah, ulang-ulang we cek aing menyaba sia teh pan baretos nyaba. Nah, ayeuna mah hoream nyoba-nyoba teh di kota mah ayeuna mah capek lah. Paling kana di lembur. Aing ke pan kieu aya daripada ulang-ulang aing mending keneh ngojek lah tambah kesel. Ulang-ulang menang duitnya, Pak. Heueuh, Geus sageuleung ge menang 15.000 tuh. 20. Oh, 20. Lumayan we deh da 20.000. kumadeui da. Boga anak pamajikan aing teh. Wah, lamun hayang ngojek di dia kumaha persyaratanana wae? Syarat-syarat segala ngojek mah tinggal mawa motor ngetem di dieu. Depan bisi aya prosedurna gitu. Bisa aing kudu laporan ka saha gitu. Begitu mah naik ngojek. Pas aing hayang euy Daripada daripada tem di dieu mah. kita kumaha. Heuh di tem pa heula-heula datang. Oh, jadi gantian gitu. Heeh. Urang lamun miluan di dia bae teu. Bener rek ngojek. Bener serius ieu mah daripada urang itu motor nganggur di mah. Urang ge pagawean pan gini kalau ulang-ulang kieu. Heuh gua aya ngojek mah di tem hungkul pa heula datang ka dieu mah. Berarti persyaratan naon gitu. Heuh na syarat segala lagi salah mentang pabrik. Ai bae mah meureun urang kan hayang tuluy ngojek ayeuna geuna narek di bawah urang motorna pilu mangkal di dieu. Heuh jig wae. Bener. Bener kan kudu sabar hungkul ke raya aya di dieu mah keur Atuh bisa rek ngopi sok wae lah. Gampang bayar ku urang. Heeh. Rek ngopi ngerokok di warung teh di mana warungna ieu di nu aya? Ulah di luar mah ieu mah cikan we disepean teh. Bisa rek cikan atuh tuh bisa rek bungkus teh dibayar ku urang. Oh, heuh katuh. Teh, aya keneh cikan. Nah, ayo wae lah geus wae. Atuh uing rek mau heula motornya. Heuh jig. Oh, kayak gitu mah. Ayo bae mah. Heuh jig. Daripada ulang-ulang mah heuh karunya aing. Aing gua wae motor teh. Ojek. Oh, siap. Doyok ka mana ya? Mumpung luar doyokna. Penumpang mah. Lu meureun keur narik ke doyok we. Laris manis Tanjung Jepul. Laris bukan lawan. Ieu mana ge motorna keren euy menang Seruanya, yalah. Legenda ya mah. keren lah legenda sia Oh, bukan maksudnya ieu legenda urang ya, keur zaman-zaman urang bobogohan baheula make motor teh ieu. Legenda ieu Nah, teh. berarti mana heula ayeuna narik. Bagian urang nanti gua geus nariknya. Geus ieu aing narik. Bagian aing kan nanti heuh. Manya yang sebagai Nur Abred ya kudu manggul galon ya naik kaduga anjing lah berat pisan mah mang Tuh narik tuh bagian tuh. Iya bagian we mah. Anjing pan ditem cek aing ge. Baya. Bae jing. Siapa tuh? Nuhuna. Alhamdulillah. Ayo.
ayo. Wih, padoyok kena narik marema ya mah. Alhamdulillah. Ya. Oh, ayo. Ya atuh punten ah. Oh, pangangkatkeun. Mohon. Siapa tuh? Ayo. Karya. Amana? Hadi. Oh, dikadinyakeun. Iya. Siap. Nuhun angga. Ya, sami-sami. Nuhun. Ayo, Bang. Aduh, si kehet. Eta mah mantuan ngetakeun galon kana tak-takna si goblok. Aduh, si kehet sugan aing rek ngojek. Alkah mantuan ngetakeun galon. Kana sem tadi awewe kalau dibawa ku wadoyok euy. Mun ku aing biar tadi nu awewe teh. Apes sih mah aing. Sugan aya deui. Deh, nah nari ka mana tere deh? Nari ka mana biar tadi mah jalma ngetakeun galon kana tak-takna mantuan. Mantuan kumaha? Oh mantuan naikkeun galon kana tak-takna hiseun. Sugan aing ngojek. Oh lain kana ojeknya? Lain. Lu ngetakeun galon kana tak-takna Mending kene hiseun. aing narik awewe coba seungit. Mayar 20.000 yang deket kan itu tuh. Ieu mah tadi mah lain euy. Sugan aing hung ngageruan sugan ojek. Heuh cicing sabar tuh udah kumaha milik, tuh udah hampura aing ge. Sugan aya menang di ayeuna nya wa. Tuh udah tuh, tarik tuh. Mana? Tuh. Bener ayeuna mah gitu. Tiraku atuh. Ieu bagian saya. Heuh cicing udah guan heula di dieu bagian maneh. Kurangnya. Heuh. Mang. Jik tarik tuh. Bah, aing ah. Embung aing mau galon mah tadi genan tepura rugu. Kan minta tolong ngetakeun di galon aing. Moal we lah. Ales nama. Rasa keur minta tolong ieu hungkul geuningan. Pas tadi aing. Ka mana, Wak? Isian galon, Wak. Oh, ayo. Ya. Gimana naik euy? Aduh, udah ngojek nyaan itu mah. Si itu meni bungannya. Ayo lah. Isian galon kan deh, Kakak Wali. Sukan aing rek minta tolong deui wae, da bener ngojek si eta mah. Goblok teh apa sih aing 2 kali euy. Aduh. Sadari teh. Si wa mang euy. Wae. Hiburan heula nonton sketsa komedi nu anteureun sing Macan narik deh. Macan Aing ngelipet galon pira ge da mere 50.000 alhamdulillah. 50.000. Heeh. Aing sugan aing rek minta tulung ngungkul. Napan tadi ku aing ge dititah cek aing teh jig bagian narik. Ada tadi genan urang pan aing trauma, tadi genan nu moal galon mangan saukur nitah naikkeun kana tak-takna hungkul. Cek aing ge kudu sabar, usaha mah tuh dalam muatan tuh jig tuh. Tah lamun aing mah ieu percaya aing. Jig. Bagian urangnya nya banyak. Jig. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalarisan. Ayo teh, ojek. Moal. Moal. Bade ka mana? Eta balik ka warung kamu caket. Oh. Bukan teh bade ngojek. Henteu. Isain deui wae. Goblok. Aing teh tadi. Lain muatan. Nah lain tarik. Tarik kumaha pindah ka warung kadinya. Teh ajakeun bungan. Lah, pusing aing balik we lah. Saya masuk gunungan kudu sabar. Aing sabodo aing maka ujit aing isuk teh kan isukan dewe. Balik aing ngomong wah. Baru kanjen pabalik pisan si ari usaha kae kudu penuh kesabaran.